senantiasa rukun, damai sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sanes tiasa nyarios sanes teu hoyong nyarios nanging kakebekan kula sabina putrina penak sareng jodona insyaallah Bapak sareng mama bari semogakeun lawang panghapuran pangageng ageuna pikeun hideung geus nembe nu parantos dikenalkeun ku ieu estu crik putih trak heran aya dina sanubari hidup nyebutkeun panghapuran tur doa restu dina janten mama sareng papa geus hidup wah ayah iki sok peminat teh cukang lantaran mama harga itu lagi Allah hormati makan jantan sepuh ulah bisa ngomongkan kan jantan sepuh sauba hidup tukang ngomong kan jantan sepuh doang tak sauba dengan bertahu tukang paling hidup juga bersikap kan jantan ibu cuma dan kita biasa kapal kita duduk biasa sasi angker dengan mina mana dirisan mama tapunten abdi mama samudaya di kalapatan lahir sidaran bati anu salami mung jasa nyesakeun ka mama nahesekeun ka mama tapunten sakaluna bilih aya saul teu kaukur ucap anu pasalian mama salami dihapunten mama abdi masuk lalaunan geus sing ikhlas sing ridho ka janten sakali ini mudah-mudahan mama mukakeun lawang panghampura pikeun putri salahnya tadi hidup janji di payudun mama janji di payudun Allah sejak yang buangkeun nami kahormatan kabaresna ibuna mama tiasa dilungsurkeun deui sujudna cepanlah cepangan apa kana mangga lagrajeun mastaka hidup geulis maka dirangkul mama kan dirangkul mama diasuh pinuh kasih di dalam salah doakeun ku teteh mama mudah-mudahan dipaparin kesehatan tur panjang yuswa geus alhamdulillah mama hatur nuhun mama sami urang sami was geus dari perbinta yang sanes panghampura ti jantan rambut pangga pasihan sampai papa gerenteskeun pinamakan bapak hapunten bapak samudaya di kalapatan akhir sinaran bati anu salami ieu mung jasa nyesakeun naraheunkeun ngahesekeun bapak siang kalayaan mobil ieu bisa dapat sampai anu pinuh jasana kanjengkeun bapak nu salami ieu kancan kiceun milari rezeki natar mulon ngetan ngidul sinalengan tenolih kana kanyeri teu malirek kana kacape ridho ilahi ta'ala pikeun ngabarjakeun para putra nyenangkeun para putra alhamdulillah bapak hatur nuhun pisan bapak katapi semerupi kasehatan sing ikhlas deui diwasu dari sana saat dipala ingin doa restu saudara panghampura ieu janten si bajasa
Cepat salah jangan didaringkan guys, daringkan sampai normal. Satingkah Jangan biasa dilungsurkan atau beri kasihan sesengit, kasihan sesengit sampai normal. Hidup janji bulan Bapak, janji bulan Allah sejaknya buangkan Nabi kehormatan bangsa Bapak Wawan semua. Anaki jimat ati berang peti Bapak mandar mengayuga kun payakun ku kersana maka dirangkul Bapak lagi dirangkul Bapak. Alhamdulillah doakan oke punten teh mudah-mudahan Bapak salawasna dipaparin kesehatan keur panjang di suatu sana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dirangkul sareng mama sangat tenang hijikeun sok rangkul mama oge sami rangkul. Mama oge sami dirangkul. Rangkul dua anak kita dirangkul. Hatur nuhun Bapak kira sagala kita sayang. Panuhun ka sepuh-sepuhna ya eyangna ya wana tiasa ngiring gampang bali dieu. Urang sami sungguh. Doakeun. Nenek bali dieu eyang mohon mangga. nenek bapak kemana teh? Itu si mama Mangga nu sanesna sepuh-sepuh nu sanes AA bali dia sami. Oh, kertosan. Sok-sok. Saupamina sesah bari linggit ya sabari ngadeg ke sawios ibu mohon. Si mama Bari ngadeg. Mayung Sami kulut doa sareng panghapuran aku teteh ka sepuh-sepuh anu sanesna. Raka-raka oge sami mangga teteh. Mangga. Karaka oge sami teteh sok mangga. Sungkem sujud sulitin panghapuran jadi keadaan yang paling cakat sarana teteh diri nu fungsi sadiri raga nu fungsi sanyawa anu tiula disebat raka anu padari disebat rai maka sami geus doa anu pansena ti AA di teh saya dirangkul aku Entah kentosan ngomong ya mohon. alhamdulillah alhamdulillah dirangkul tetehna dirangkul alhamdulillah atur nama teteh aku nenek mana nenek sareng dua sana pilih sawios ayang panggil ayang mangga Subhankan panghapuran di jagat ayah cukup datar ibu ramah hidup geli aku tak ayah salam besok abadi bina sok angset bagi ayah yang berangkal atur nuhun tina sagala rupi kasayang ayah salapi ieu kantos kahesekeun lumrahan atur nuhun ayah atur nuhun mangga salajengna uap
CS Nabu Ade. Banyak kene sopan. Ada Mana sunnya doa ti uwa. Doakeun oge uwa yang sanesna doakeun sepanjang yuswa. Oge aya dina kesehatan. Alhamdulillah uwa. Masih kena tiasa kaluhuhan. Tiasa rek seni kebahagiaan yang murah. Alhamdulillah. Hatur nuhun uwa. Alhamdulillah gelis anaknya sepuh-sepuh itu mangga ayeuna pangina teh tiasa langsung kabujang sareng kali urang gentos 200 sukan kanggo rocean malati anu teh sanes urang sami-sami kapayunkeun sejak acara siraman dari Allah sasaran mangga bismillahirrahmanirrahim mangga tiasa saran tadi kabulkeun itu lalauna serta pitukeun bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan cai ieu anu tos kenging doa kurang sadayana sekali disinggatkeun hiji kabarokahan pikeun calon panganten taun 70 urang. Mahat salajengna sami salajengna ibu bapak mana kana teh sanesna mohon ibu ge sami. Mahat sami urang campurkeun ibu sami. Mahat salajengna masih aya gelas anu sanesna sami diatur. Alhamdulillah sadaya jadi itu bapak langsung mohon. Alhamdulillah rabbil alamin hatur nuhun bapak orang kalunani maka urang sami dipun parantos sayogi orang jan malati kantos urang sami-sami sarangan paosan sholawat ngabuyeun ka tempat silakan poe enak itu pengen ka tapi atur kalau mukarram biasa ngawitan ku alasan sholawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tes berat Alladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tadi kenal lah mayung tadi sadayana. Bapak ibu paling itu, bapak paling itu. Salam Ya, tinggal tadi ke foto tinggal. ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Sendiri lebih ini biasa kayak menyelamat agar sabab kawawan maka biasa kali kapal itu bapak. Kalau sepuh aku anjir bapak sareng ibu tilu gayung ya sepuh nusa cekap bisa gayung wae bapak biasa dikawitan dengan sagayung dikucurkeun dina luhur mastaka dikawitan di luhur mastaka lunsur lalaunan dugi kan undang bal sampean eta pananganna tamprakkeun panangan tetehna tamprakkeun biasa dikawitan bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasul salam alaika, Maka biasa dua gayung deui kanggo sebelumna. alaika, salawatullah alaika, anta samsun Alhamdulillah kata sungkem ke bapak sungkem ke bapak Haturun bapak, haturun pisan salajeng ka ibu mudah-mudahan yen cai nu parantos ku urang diberakeun sasalna sing janten hiji kabarokahan biasa nyucikeun di urang kami Teteh Rani Setiawati dina nama Allah saudara rumah tanggana masing ayeuna masing tentrem aya dina jalan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kudu aluna itu kali sabarana. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sungkem ka ibu teteh sungkem. Alhamdulillah hatur nuhun, hatur nuhun. Salajengna kana
dipihatur kareyang ngaheula ku dipayu. Maka aya desa kita alhamdulillah atur nuhun deui sanaki. Sungguh oge ka eyang deui. Sungguh kaya atur nuhun nenek atur nuhun pisan. Alhamdulillah nenek mudah-mudahan keparina panjang yuswa kasehatan nenek. Maka desa ini salajengna dipihatur ka pamirsa nenek Titi. Ya qaribal walidaini biasa dipamas dan supaya itu saya kelihatan dapat pandangan tidak pamas dan sungguh alhamdulillah hatur nuhun nenek hatur nuhun bisa. Salajengna dipihatur ka pamirsa Mamah Juju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah deui sanaki. Hatur nuhun ulah hatur nuhun pisan. Sungguh oge sami tulis. Hatur nuhun ulah hatur nuhun pisan. Salajengna dipihatur ka pamirsa Teteh Nopi kakak pertama Sagayu. Atur teteh masuk ke bulan dan teteh saya. Lewat teteh Nopi. Selanjutnya dipihatur ka pamirsa Teh Dewi, kakak ipar Teteh Dewi dihaturana paling mana Teteh Dewi. Bungsu lalunan anak teteh. Alhamdulillah atur nuhun bisa. Cekap teteh suka balik kada teh. Atur nuhun teteh atur nuhun bisa. Salajengna dipihatur ka pamirsa Ibu Haja Sumarsi di salah satu sesepuh majelis taklim. Pamirsa Ibu Haja Sumarsi dihaturana. Ya Rasulullah salam alaika. Alhamdulillah atur nuhun pamirsa Ibu Haja Sumarsi atur nuhun bisa. Tetapi atur nuhun pamirsa Ibu Haja Sumarsi. Salajengna pamirsa Bu Tarmedi, pamirsa Ibu Tarmedi dihaturana. Alhamdulillah hatur nuhun pamirsa Ibu Tarmedi, alhamdulillah hatur nuhun pisan. Salajengna dipihatur pamirsa Teh Empat, Teteh Empat dipihatur paling mana apa ini mana? Mana? Alhamdulillah hatur nuhun Teteh Empat hatur nuhun pisan. Salajengna berita dipungkas ku pamirsa Ibu RT dihaturana. Alhamdulillah atur nuhun Ibu RT atur nuhun pisan. Habiskeun kabingahan keluarga Jembar sidang kahormatan Polri Saidul Bangsa dipihatur ka Al-Mukarram pamirsa Bapak Ustaz biasa maparina munculkeun pamirsa dihaturana.
jalan di acara dilanjutkan mau bikin Bapak Ringan Kai Siraman bocor siraman ke teh